nasuha itu gugup payah. Naon sih jelema teh? Ieu kunaonnya sirsat lompatan? Urang mah bulan puasa teh kudu loba ibadah. Nya atuh. Mun ame loba pahala. Ai irsat kunaon? Nyeri beuteung. Tuang naon atuh? Teu puasanya. Puasa da? Puasa. Jadi engke mah ulah ruwog teuing. Jadi kudu dipilih-pilih. Aduh, ame henteu nyeri beuteung. Nya atuh engke mah moal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat rancage, kumaha damang, puasana lancar, mugia lancar dugi ka magribnya. Episode kutil ayeuna, Miss bade medarkeun perkawis kautamian buka puasa sareng anu sehat. Dr. Syifa Mustika masihan tata cara puasa anu aman, anjeunna teras medarkeun pola tuangan anu sehat antara buka puasa sareng sahur. Anu kahiji niat, kusabab atos niat urang teu kedah hariwang sareng ragu sabab ngagaduhan gangguan pencernaan mah atanapi GERD. Lantaran hariwang ngurangan kekuatan urang dina puasa. Saatos niat, Dr. Syifa teras masihan jalan pikeun nangtukeun pilihan kadaharan sabada buka puasa sareng sahur. Diet anu sehat sareng bergizi penting pisan supados puasa urang henteu karaos lemah teuing. Kahiji nyiepkeun kadaharan anu ngandung karbohidrat nalika sahur. Ieu kalabat sangu, emi sareng roti anu ngandung gandum. Numutkeun Dr. Syifa, roti gandum ngandung serat. Sangkan ngajadikeun patuangan karaos wadegna ami. Kadua, kedah aya menu protein sapertos daging, lauk, hayam, endog sareng susu. Anu katilu, sayur sareng buah anu ngandung serat oge kedah dikonsumsi. Kaopat, ngaleueut 8 dugi ka 10 gelas cai unggal dinten ti magrib dugi ka subuh. Dr. Syifa ngusulkeun nuang kurma kusabab kurma ngandung kandungan gula anu cekap alias henteu seueur teuing. Buah anu dikonsumsi Nabi Muhammad nalika buka puasa ieu gampang pisan dicerna ku lambung. Mung sakitu anu tiasa didugikeun mugia aya mangpaatna. Hatur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di episode kutil salajengna. Dadah. Gusti nu maha asih, cahya Ramadan yang gelis ka timur, na pucuk tangkal harapan, ngalangitkeun doa-doa jeung kahayangan, mangka eling umat manusia hirup urang dan sajarela ret kadiri lamu kotosa taubat nasuha itu gugup payah.